Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barudak kelas 2, kumaha damang? Alhamdulillah. Mudah-mudahan barudak sadaya aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah barudak kumaha atau salat duha? Mudah-mudahan atasnya barudak kelas 2A sareng kelas 2B atau salat duha. Nah, alhamdulillah hatur nuhun kamari anu atos ngintunkeun video maca sajakna ka ibu. Nah, anu teu acan ngintunkeun video sajakna tiasa dikintunkeun ka ibunya. Nah, ibu masih ngantosan. Oke, kangge dinten ayeuna urang bade diajar bahasa Sunda ngeunaan ngapalkeun harti kecap. Harti kecap anu tadi anu sateu acana urang materi ngeunaan sajak. Nah, pek apalkeun ku barudak di dieu aya nomor hiji dugi ka nomor 8. Nomor hiji landeuh. Landeuh teh naon hartina? Nyaeta lebak atau tempat anu leuwih handap. Nah, mencil, bumetah, maranti, mirig, lingsir, sareng sadayana. Nah, dibaca ku barudak sareng kena voice note sapertos biasa dikintunkeun ka ibu. Nah, kitu kangge pancen 2 nyaeta tugas K2 nyaeta supaya leuwih paham kana harti kecap-kecap di luhur pek eusikeun kana kalimah di handap. Nah, di titik-titik mah hese cai teu cara ditonggoh. Di mana ya? Di nate naon ya? Landeuh kah, mencil kah, bumetah kah, naonnya sok mangga diisikeun. Gitu. Salajengna urang ngabaca ngeunaan ngaregepkeun pedaran ngeunaan miara alam jeung lingkungan di halaman 65. Sok barudak buka salajengna halaman salajengna. Di dieu aya sok ayeuna urang macanya. Barudak mah kelas 2 mah tos tariasa maca kan? Hebat kelas 2A sareng kelas 2B tos tariasa maca. Mangga di dieu aya urang hirup teu tiasa leupas teu tiasa dilepaskeun tina alam katut lingkunganna. Lamun alamna rusak geus tangtu bakal mawa balangsak. Umpamana bae leuweung. Lamun leuweung ku urang diruksak saperti tetangkalana ditewaran, pangeusina diganggu jeung digunasika temahna bakal malindes ka diri urang sorangan. Loba contona mah. Nah, namun tadi naon leuweung atawa hutan amun sering dituaran atanapi ditebang tatangkalana eta bakal seueur ngakibatkeun bencana. Salah sahijina nyaeta banjir. Bisa banjir, bisa longsor, bisa hewan-hewan anu atawa sato-sato anu aya dina leuweung kalaluar ka pemukiman warga eta mantak bahaya. Nah, kitunya barudak. Salajengna saterasna teraskeun barudak maca dugi ka halaman 66. Nah, di dieu aya pancen 4 di halaman 67. Miceun runtah disolokan. Nah, kumaha tanggapan hideup umpama aya jalmi anu nomor hiji miceun runtah disolokan, nomor 2 masang iklan di paku dina tangkal sisi jalan, nomor 3 nuar tangkal kai di leuweung, nomor 4 ngalalauk di walungan ngangge setrum. Kumaha tanggapan barudak? Mangga diseratkeun dina buku catatan barudaknya. Aya 4 gambar ieu. 4 gambar ieu teh kumaha tanggapan barudak? Apakah kedah aya solusi? Misalkan nomor hiji miceun runtah kasolokan, urang kedah negor, kedah tekenging miceun runtah disolokan kena banjir sapertos kitunya. Nah, pasihan solusi anu terbaik kangge 4 masalah nu aya dina lingkungan sekitar urang.
Sakitu wae barudak ti ibu, mudah-mudahan aya manfaatna. Hatur nuhun, tong hilap tugasna dikintunkeun ka ibu via WA. Tetap semangat barudak, jaga kesehatan, jaga iman, jaga imun. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.